side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst, Pik. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh daily driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk menyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Udah gue bilang kita aman, Cuk. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry Pik, gua out. Jangan pernah tinggal kayak tadi lagi. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Kalian mau cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Hadepin. Saatnya jadi pencuri beneran. Identitas film judulna nyaeta Mencuri Raden Saleh, disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko, produserna nyaeta Christian Immanuel, studiona Visinema Pictures Extra Show, distributorna di bioskop, rilis pada tanggal 25 Agustus 2022. Bahasa nu digunakeun nyaeta bahasa Indonesia. Genrena aya action, heist, komedi, thriller, adventure, drama, dan crime film. Aktor atau aktris: Iqbal Ramadan salaku Piko, Angga Yunanda salaku Ucup, Agni salaku Sarah, Rahel Amanda salaku Vela, Ari Irham salaku Tuk-Tuk, Umay Sahab salaku Gofar. Sinopsis: film anu disutradarai ku Angga Dwi Masa Songko sareng karangan Husein Muhammad Anwar Saleh anu bergenre asli baru, tayang dina 25 Agustus 2022 di bioskop. Nyaritakeun genep nonoman anu ngerancanakeun maling lukisan sajarah anu teu dihargaan Padangkepan Pangeran Diponegoro, karya Maestro Raden Saleh. Anu matak lukisan eta disimpen di Istana Presiden. Maling ieu tangtos henteu gampang sabab Istana Presiden gaduh sistem keamanan anu ketat pisan. Ku kituna para nonoman anu diwangun ku Piko, Ucup, Vela, Gofar, Sarah, jeung Tuk-Tuk. Nyieun rupa rencana malingna bisa kabawa jalana lancar, mulang ti hangking pemalsuan nepi ka manipulasi. Sanajan kadang ribut jeung konflik, tim ieu solid jeung dulur boga kalungguhan jeung tugas masing-masing nurutkeun keahlian maranehna. Golongan pemuda ieu tiasa kabentuk sabab sadayana milarian artos anu ditawarkeun ku lampahna. Kelebihan: maling Raden Saleh butuh hubungan anu raket jeung nonoman, nyaeta murid jeung sagala kasusah hirup. Eta oge gaduh latar kulawarga sareng masalah anu beda. Ngahiji dina aksi anu paling bahaya. Judul film ieu oge unik lantaran aya hubunganana jeung unsur lukisan. Sejarah Indonesia malah maling. Sapertos film-film aksi maling umumna, maling Raden Saleh Junun nampilkeun rupa-rupa kaheran. Latar carita ngan disimpulkeun tina lukisan nepikeun maksud sejarah jeung intelektual anu khas. Kakurangan:
Aya sababaraha titik anu jadi sorotan. Di antarana kalakuan maling katewa ku polisi nepi ka akting pamain. Sagemblengna pamain junu nembongkeun adegan emosi sanajan aya sababaraha hal anu sigana kaleuwihan. Malah dina mangsa aksi jalanan, nalika maling kabur ti polisi, bisa berai jeung masalah direngsekeun. Kurangna tindakan polisi, pikeun nyekel penjahat ieu masih dikurangan, tapi eta nyerios yen sekuel bakal dilakukeun pikeun ningali tungtung adegan. Hiji deui, dina adegan syuting nalika puisi ngudag Piko, aya sababaraha kesempatan pikeun nembak anjeunna dina led.